Indah di dia aja. Tujuh sepeda di Bogor. Emang di Bogor kumaha kieu sani? Sami we teh. Tapi leuwih ina di dieu. Heeh. Leuwih rame di dieu. Pasti. Aya eta neng basa ayeuna. Nah, bet tiasa digobenyang kitu ku gerombolan eta. Nya, mimpi ge abi ge teu apalna naon, jol-jol di kitu. Ai pas kitu nya abi teh ditarikeun ku si AA teh. Taruhkeun digadekeun. Nya digadekeun. Ku si AA teh. Sabaraha eta? 48 juta cina mah. Kitu can lunas kita teh. Kayak daguan sudah. Kemana? Daguan sudah. Waalaikumsalam. Halo mah. Biasa nang acara geus kada. Duit keur naon? Mana mau hotel dipakai poya-poya mana duitna? Asli itu penting pisan. Sabaraha? 48 juta. 48 juta? Oh, tuh ke ditransferkan ke dinya. Kirim ke nomor rekeningna. Nuhun pisan. Siap. Nuhun pisan. Kemana menilami? Itu sonten. Non heula cenanya ai kemana wae? Henteu wi. Amang heula dia pedang. Nah, hate ngajak atuh. Oh, henteu ieu. Ya, we. Hayo tuh sonten ieu ge. Apa deh ngaos? Nuhun. Soalnya aku abis diajarkannya jasa kanu ikro. Sadik-sadik nih. Ngesok itu. Kayak kuat, kayak lamun salah ku abi di wartosan. Nuhun. Sok atuh bismillah heula. Bismillah heula. Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ja
ha fa Sa. sa ha ja ta ba ha sa ja ha ta ba ha ba pa. Ai abah bade diajar ngaos ku abi? Untuk eta topi. Abah da ka mana deui? Dek itu mirun sana. Iya abang mah tinggalin topi. Bieu paingan eueuh di tayangan kebon teh panas. Nya sakatuba. Nih ganteng iya abah. Jika kebogoheun kasih eta. Panuju aing. Kumaha miraguan saya tarik ngawinkeun elek di mana duitna? Baik. Aing mah atoh lamun geus ujang kita. Si abah mah tapi kata aku mah jodoh kata abah bisa jodoh jadi oge mati geus di dia mangkung dari dina ngajak ngaji cikeun. Sarua abang. Malahan mah teh baik mau wirang sia-sia. Wirang kumaha abah? Oh, kan melongkeun teh baik ka panggih dek teh wirang kumaha. Nah atuh ieu osok naongan we jalema ai teh. Lain dek naong teu kahaja aing mah. Ah, kan dewek mana calon arsitek pintar atuh. Api-api nyokot topi sok Arsitek. pintar kumaha. Arsitek naon ai dinya? Iya tingali. Piag ngajian anu kieu. Kamu tanya Nokia, mana nyatu di mana? Heueuh atuh hajak harta jadi arsitek mah itu ini sampai gajina gedain anu kieu. Gandeng lah. Tak anak sih kera siswan kayaknya lah. Gandeng. Saha anu ngurus, saha anu neungeun di dinya. Nyalahkeun ka urang tah gandeng digerapikeun tadi tuh. Tong gitu eta teh makhluk Allah, makhluk anu dicintai ku Nabi. Kalau gitu pe warang nyusuan wae ini riweuh maneh mah. Eta teh ucing teh kaur masak eta masak lauk asin dibawaan wae ku ucing. Ai mana edek nyatu naon? Ah, keun bae. Di dieu mah. Sampurang lamun eueuh deungeunna teh osok narapkeun teh. Ah, gandeng. Kurang nyangu aja lah ieu. Pikir edek ngadudukan ieu. Heuh sok. Anjing, itu tulus kojor. Cek kojor, Bos. Balik mana ini ngeulana sih na? Pan Bos terakhir. Salah teh lah. Jadi tenagaan ngeulana. Lain. Dek naraon marane kadarieu deui. Panek mau mana? Terus naon nusanana jeung urang? Pan mana teh geus digadekeun kula cek mana ka bos urang. Teuing da urang mamung digadekeun. Geus teu ngomong bawa. Diuk heula mending diuk heula. Diuk heula. Diuk heula, sini diuk heula. Di dia diuk na mana? Yang di dinya. Besok atuh. Mana yang ngeluar urusan kami? Urusan naon? Panci ya tegas juga gadekeun kula cek ka bos urang. Sabaraha digadekeunna sabaraha? Sabar bos. 48 juta. Tuh. Dah mau mungkin bisa mayar mana? Dagoan. Dia udah ngedeng kita segandeng kita dinya. Asal gandeng cik atuh tinggal heula eta. Lain uci. Tah eta mah dogdag. Tinggal heula. Naon itu? Kenapa ya? Cicing kolot mah tong loba dongeng. Keun aing mah teu jadi masalah. Ngan hargaan aing eta. Ka imah aing make sepatu eta. Saya teh gageden atau napa lontong gitu. Aisyah cicing apan anak mana yang dibawa? Cicing kolot mah. Anjir. Ledakan ke barang kolot. Ke ditu. Oh, nih nan sedek mau anak tewek. Hayang nyaho, nyieun teh nyeri eta teh. Da apa lu? Riwayat teh sok takol aku malu sih. Aing mana sok riwayat ya. Nu mana anak mana kita tewek kana? Teh nyaho nya namanya teh anak teh nyeri itu. Ih mana sok riwayat. Tapi heuh kan? Heuh sok itu anak mana yang dibawa? Nu mana kontong? Dibawa sok. Ya mah ieu. Heuh eta. Ku siapa sih? Ku siatar sih sok lawan eta jangan kawa palu. Aing sih. Lain sian sok lawan eta. Sok dia naha. Maju sih ya.
hiji-hiji itu tong dua-dua nah jangan ge apa awak gede kieu. Tah jang tah tingali. Kela jang, lamun eueuh ujang dia datang ku apa ditinggal tah ku Marti. Cicing. Aing teu kena cicing, aing teu kena. Cicing. Terangna cicing, aing teu kena. Juk. Mana Juk? Ayo ke rumah. Cicing mana kalau baheureuy geura mun wani-wani menten teh Juk. Pas 8 juta. Hitung. Akur bos. Akur. Siap. Geus geus akur. Yuk balik ayeuna. Da geus urusan deui jeung lain. Balik, ke mana hidung balik gitu. Udah cicing. Cicing. Balik gitu. Si Abah, Pak. Jang. Duh, jamnya sekali deui jang nuhun apa? Ih, atuh tong sekali gedenya ai Abah. Hatur nuhun biasanya. Teu nyangka Abah mah ujang bukan duit sagede kitu di mana, Jang? Henteu, Bah. Jadi cerita nama si Neng kamari curhat. Bawa kitu. Abi mah kamari nelpon heula ka Kapun Raka gitu supaya ditransfer heula. Tapi dan tos bios teu kudu jadi sametan ka abi mah. Bios. Heuh, Abah we haneueul ieu teh. Mun bebeja atuh ka apa bukan duit gede-gede teh. Pake nebus meureun ku apa ka itu ka motor Mang Said itu nu Abah dicokot itu. Sugan buka kene. Oh sugan eta mana buka. Ka mana karep teh? Heuh, Abah, heeh, salah. aurang mah nganuhunkeun nulungan anak aruran. Sok, aing salah we, jeung salah. Ada salah Abah mah. Jadi mah kieu jang hirup teh. Geus Abah. Puranya jangnya. Bios, Bah. Nuhun sekali deui nuhun. Geus tah. Jeung nini cuman tiel teh nya lah. Ngobrolnya apa mah jangar ieu teh kuat. Si Abah bakal Cuma kitu. paramik. Lain ieu dibawa. Cik udah cenah heula aki-aki teh. Si Abah mah. Naon atuh turun. Sok. Hadi tuh Abah. Kalau aing ngarasa tegenah banget. Jadi kawin aing pokoknya. Kurang ngadenge pan di si ibu kantin itu bahwa si jelema eta teh pernah ditangkap karena narapidana. Maknya karena narapidana. Lain karena narapidana, karena bangsa sabu. Orang itu saya saya nama si itu orang jailan. Kemudian eta, eta Barang. Ti isuk mana deh? Isuk jahilana. Ayo urang mah sok. Iya lah. Kumaha isu? Udah ngarasa terkenal.